karena dikenalkan dengan junjungan urang sadayana yakni Habibana wa Nabiyana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni acara dakwah Islamiyah anu insyaallah anu baris maparingan ilmu anu tempe kapake anu bakal matri ku pangarti anu bakal ikuh ku pangabalu bakal dilaksanakeun Syekhina Mukarram Al Ustaz Haji Saifuddin di Kecamatan Tanggel. Apakah waktu sekarang tempat salam segala kehormatan semoga yang yakin ke Banten. Gelas murah. Ada nak lap. Cepat bantu Haji. Ini kan iya orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang mau ngerada seueur Kang ngajawab campla sedangkeun punten ngajawab dina masalah salam aya 3 rupi Kang. Hiji ngajawab salam hukumna wajib. Nomor kedua ulah dijawab salam lamun dijawab eta salam bakal ngaco. Nomor katilu teu ngaharepkeun dijawab, munge dijawab naon teh Kang? Salam teh. Meh kahartos. Mana cenah Kang anu salam anu wajib dijawab diantawisna di mana-mana urang Islam jeung Islam deui papenak rek di mana wae geledug weh uluk salam salah sawiosna eta wajib dijawab. Cenah Kang buruhna jelema uluk salam teh ku Allah bakal diburuhan 100 buruh. Nu 88 keur anu ngucapkeun, hiji keur anu ngajawab. Cik urang hayang nu gede hayang nu leutik Kang. Hayang nu gede ngan uluk salam urangnya hayang ngajawab hayang uluk salam urang. Hayang ngajawab lamun duit mah tina 100.000 teh Kang 88.000 keur si anu 1.000 keur nu ngajawab beurna. Urang hayang nu 1.000 hayang 88.000 hayang nu badag ngan kadang-kadang urang mah mung uluk salam teh komo kasahanapeun eta teh ciri-cirina tangkurak gede bedegong teh eta. Hiji tah. Nomor kedua punten Ibu
Saur simkuring tadi di mana ngajawab karena eta salam jelema bakal ngaco. Uluk salam saha eta anu ulah dijawab? Uluk salamna imam keur salat, Kang. Pasok urang dia salat. Osok. Galagar weh cek imam teh salat maghrib, assalamualaikum warahmatullah. Ulah dijawab ku makmum. Naon sababna? Lamun ngajawab makmum kana awe salam berarti batal naonana salatna, berarti bakal ngaco, Kang. Tapi aya beda itu mah, Kang. Ada can cek ajengan cenah kudu dijawab awe salam nu mana anu wajib dinaon teh dijawab teh. Kartos dua tas sugane janten ilmu, Kang. Nomor katilu ahmu ge dijawab teh teu ngaharepkeun di mana orang uluk salam jarah ka kubur, Kang. Apaan sunat geningannya? Dia ahlal assalamualaikum ya ahlal kubur hayang teu dijawab kurang kuburan, Kang. Saha nu hayang dijawab? Boro-boro masyarakat dewe ke panggeula nah jiga empat. Tah simkuring kira-kira itu uluk salam teh ke kuburan atau tereh dikubur itu, Kang? Keuneuh tong dibalikan deui urang terus. Kartos bisi cenah kudu kieu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma atini lisanan fasihan wa kalaman tartilan wa ilman nafi'an. Allahumma inni as'aluka sautan khafifan hasanan qawiyan kasautin nabiyina Dauda alaihi salam birahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillah jadi bubuka acara sejak maula kang sang pencipta nyatane Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah jadi panutur catur seja syukur ka Allah nu maha ghafur. Munajat ka Allah nu maha kawasa. Sholawat katut salamna mugia dicurahkeun ditamplokeun ka junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge sholawat katut salam mugia ya Allah dicurahkeun ka para sahabat tabi'in atba'ut tabi'at tur pamudah-mudahan wabil khusus masyarakat ieu kampung Nyalempet, Kang. Kampung Nyalempet ya mudah-mudahan ya Allah
ku barokahna memperingati kana maulidna Kanjeng Rasul. Mudah-mudahan anu dongkap kana ieu tempat masingkangkeun sebahagian umat mantena. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Hoyong kangkeun Kang. Ayo dah urang ngaos sholawat heula nya mah urang sasarengan supados urang barokah kangkeun ku umat mantena ngan simkuring mah mau acara tukang pori ngagelending teh nya. Ya mah black ti guling nang keunai lah ting mahal dewek ting mahal tukang pori eta keun bae. Siap Kang sasarengan. Ya lamun uing teh barengan masuk era ngagibrig ge teh. Gitu. Sok urang sasarengan ibu barokah supados urang kaangkeun umat man tenang. Salatullah salam ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin tawasalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil bad. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salam tarikolot bajong kaso kafasar mawaran catan beki kolot eta beki ngaco taradaik solat salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin salawe 25 mobil sedan pulasna hejo awewe zaman ayeuna bisa dangdan teu bisa. Salatullah ala toha rasul. Salatullah salam ala yasin tiungna eta dibeungkeut make baju kawas lepet di calana meuni merecet jiga hayang katempo. Salatullah ala toha rasulin. Salatullah salam ala yasin. Tong teruskeun Kang bahaya. Hayang kene naon ni hayang disebut nu kitu. Al mukarramun wal ikhtiram kersana pengatur waktu penata acara nuku pribados dihormat mugi dimuliakeun ku Allah amin. Al mukarramun kersana Bapak Ijab nu mana mantena parantos nyarioskeun pamaksadan wabil khusus masyarakat nyalempet ieu umumna pamaksadan urang sadayana ku barokahna memperingati kana maulid Nabi. Pamudah-mudahan naon rupi anu dipimaksad ku kampung nyalempet ieu anu kinten-kinten matak manfaat dunia sinareng akhirat lastari diijabah amin. Al mukarramun kersana Bapak hadiah nu mana mantena parantosnya sepuhan ka urang sadayana pamudah-mudahan hadiah awasan-awasan urang tasbih sholawat sinareng saneskanten pamudah-mudahan leresna masing digugikeun kahlil kubur urang sadayana
lepatna aya magfirah Allah amin. Al mukarramun kersana aparatur pemerintah di anu di komandoi ku kersana Bapak Lurah nu ku pribados dihormat anu mana mantena parantos ngawidian ka urang sadayana kamari-kamarina maka ku lurah teh ulaheun cara mah kieu teh nya beberapa anu kalewat mah nya jelema teh dakwah simkuring kamari tahun kamari bade ceramah pas caket kecamatan Tangeung di daerah Citulang Kang borang rek naik ke panggung beresat ti Polres teu kenging cenah Pak Ustad ceramah teh sabab ena keur koronang itu sum koronang ari uing mah atoh he Kang naon atohna dakwah teu tulus amplop geus na pesah da ayeuna ge nang hanyakal ayeuna mah amplopna can na pesah lamun cek lurah geus ya Ustad balik erek balik ya ngan hanyakal amplopna can diasupkeun nya teh sakitu mungkul alhamdulillah mantena parantos ngawidian ka urang sadayana pamudah-mudahan aparatur pemerintah sing kalebetkeun aparat anu adil dunya sinareng akhirat amin. Al mukarramun kersana Bapak Kori anu mana mantena parantos ngaoskeun ayat-ayat suci Al-Qur'an pamudah-mudahan awasan-awasan Al-Qur'an masih ngajantenkeun barokah kanu ngaoskeunana barokah kanu ngupingkeunana amin. Al mukarramun para mustamin wal mustiat para sesepuh, para sesepah anu di ieu tempat anu ku pribados dihormat mugia dimuliakeun ku Allah amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah simkuring dipayun samemeh anu anyareskeun sapatah kata maupun dua patah kata anu pada bae bade nyuhunkeun dihapunten bilih jeung urang dieu teu sarua bahasan bilih teu sarua jeung urang dieu secara nyunakeunana ari urang dia sunnah wal jamaah Kang sami si kira-kira tah ari kitu mah panaon sababna simkuring tahun kamari dionang ka daerah Cibeber caket kaum pisan kabah lebat ai pas ceramah kadinya Kang arep teh jamaah tabligh teh urang percis atuh uing tidak bingung tungtung nama rek nerangkeun sunnah wa pasunahan teh mau asup kadinya mah Kang ya ari mah saruanya jeung uing sami urang dia cik ari urang sunnah wal jamaah Kang di dieu ye lamun kelahiran lahir aya awe nu ngalahirkeun osok marhaba di dieu Kang osok lamun aya nganung osok 4 bulanan di dieu Kang osok lamun aya nu maot osok tahlil Kang teu sarua ieu mah Kang tara disimkuring mah tara tahlil nu maot mah hah wah tadi osok cenah osok tahlil taranya nama tadi osok wing reuas dia mah nu maot masih kene osok tahlil wah taranya tara gitu. Kalau bahasanya Kang kenela orang seuri heula mah usan kalau ngaji ting serius teh sok tunuh nih ya Kang nya diantawisna akurnya jeung urang dia akur tasim kuring rek nanya nomor kadua heulaanan urang sapinah he Kang cik ari di dieu Kang rukun iman aya sabaraha hiji aya sabaraha hiji Ibu genep hiji iman ka Allah dua iman ka malaikat Allah tilu kitab Allah opat ka Rasulullah lima rada ngosod ieu iman kana Ibu cicik osok ngamingu Ibu sedangkan punten Kang heulaanan kacida nikmatna kacida bagyana dibandingkeun boga mobil dibandingkeun boga imah gedong sigrong dibandingkeun sawah lega dibandingkeun awe gelis di mana-mana urang engke maut mawai heulaanan atuh apa rukun-rukunna Ibu punten di mana-mana jelema maot nyana iman sinarang Islam nuju sakaratul maut keneh ge langsung ku Allah dibukakeun lawang ka surga Ibu hoyong cok atuh ari rukun nu kalimana naon Ibu apa rukunna Olan Ibu osok ngamingu ieu teh osok naon wae teh tuh sing haruleng boro-boro mawa kaimanana rukuna urang geus can naon
Hiji iman ka Gusti, dua iman malaikat Allah, tilu iman kitab Allah, opat iman kos kateka, opat iman Rasulullah, lima kana poe akhir, genep kana kok punten Kang di sawastana mah di ditu 10 rukun iman teh. Tah geus beda deui cenah. Naon atuh Pak Ustad nomor ka-7 di simkuring mah punten iman kana sarua incuing. Cik. Lamun ngawik-wikan cara incuing cek urang dia naon cenah Kang? Manuk dituding-tuding kanu naon? Gini itu sarua kan? Tudingkeun kanu gering, wah si eta naon? Maot. Nah anu nyebut roh teh na incuing atau malaikat Kang? Aya nu resepeun wah ka urang dia ka incuing. Eueuh, pos eta anan malaikat tuh maot naon teh? Incuing teh ngawik-wik tah manuk sarimi. Akur jeung ka dieu. Akur 7. Cik urang ieu lah. Duh, ieu teh cai eta kerating deng ieu Kang. Hah? Buah seprit ke orang ngasaan heula Kang. Bismillah. Wah, nyana cai Kang. Contoh seprit tadi mah. Lain Kang Pepen tong kadinya. Heureus. Karek sabriji tah Kang? Kerating deng. Ka-7, ka-8 punten di simkuring mah iman karena kekerenyedan leungeun rek naon cenah Kang bijana. Rek naon cenah? Rek menang duit. Eta uing Kang Pepen cadu eta tadi dirasa-rasa ti imah cek kolot lamun kekerenyedan asupkeun kana naon? Eta cek uingna ieu teh kerenyed. Abo itu tak lu cek uing sarua jeung urang dia Kang. Bunga lamun kekerenyedan naon? Kerenyedan leungeun eta uing di rasa-rasa ti imah tadi ka dieu da can ngarenyed dia teh. Piraku mah amplop. Sarua jeung urang dia Kang. Sami. Nomor ka sabarana eta Kang? Nomor ka-8. Nomor ka-8 di sawah astana mah punten iman kana sorabul. Ieu mah keur kolot anu baheula budak ayeuna mah moal pati apaleun. Cik Pak baheula lamun aya panganten anyar ngadenge sorabul sok dikumaha. Sok dibabetan bisi boga nangku uing di pikiran Kang teu masuk akal. Naon sababna? Ari buuk anu di luar ditojoan, ari buuk anu di imah diasupkeun. Nya. Aneh Kang. Rek teu boga budak kumaha nya Kang? Cenah ditojoan buuk anu di luar sieun teh reh boga budak tojoan mah tah buuk anu di imah. Kuduna nama. Teu boga nu buuk eta. Ngan ari geus boga anak menyapa nyaah teu? Nyaah. Punten Bapak, lamun urang geus boga anak, nyaah keneh ka pamajikan, nyaah ka anak cik uing nanya. Nyaah ka anak apa majikan? Tah dengekeun ibu nyaah keneh ka anak cenah. Teu nyaaheun ka pamajikan mah. Cirian tah salaki saha nyaah keneh ka anak. Nyaah ka anak, nyaah ka pamajikan Kang. Duana hiji euy. Ulah inungna jeung anakna gembul-gembul teuing. Nyaah ka anak, nyaah ka inungna. Ari disebutkeun nyaah ka anak sieun teu mere ke peuting. Ari disebutkeun nyaah ka anak, nyaah ka inungna. Nyaah ka hiji, kang mun hayang gembul-gembul teuing. Gemul. Ieu mah. Uing mah bener nyaah keneh ka anak. Naon cenah Pak Haji cirina Kang Pepen cenah? Cirina urang nyaah ka anak teh lamun anak urang keur ulin morosot calanana dikumahakeun Kang? Diangsorkeun ari pamajikan urang malam Jumaah di calana wae dikumahakeun. Urang masuk dikumahakeun di porosot nya akur jeung urang dieu. Akur pamajikan mengamek urang masih kena di calana teh awewe teh lin. Duh porosotkeun.
Ponten di simkuring makang kunyaah-nyaah ka anak pan ngaran ge geuning zaman baheula mah aya salah ngarannya Kang. Ganti ngaran masih keneh geringan, ganti anu ganti ngaran masih keneh geringan, ongkorongan beheungna ku awi haur geudinya. Ayanya Kang baheula tika doyong baheula teh eta budak urangnya eta. Naon eta teh? Ku sababnya ka anak geus dikongkorongan ku awi haur masih keneh geringan teu kagok ceuk bapa teh di mana-mana ieu cager anak aing moal kagok aing rek mere duit ka jurig cenah. Kitu pan baheula malin. Ari dikeresakeun teh Kang pek teh cager nyebutkeun uing rek mere di mana-mana anak uing cager rek mere duit ka bingung mehnana teh cacare kanan ieu nadar uing ceuk eta jelema teh balecet teh ka saha ka ajengan uing teh nadar di mana-mana anak uing cager di eta rek mere duit ka saha ka jurig. Di mana ajengan ayana jurig ceuk ajengan teh babari neangan jurig mah di mana-mana reup magrib batur salolat magrib tah ngajaredog di garduh tak eta naon teh. Aya ngesok itu Kang tak eta naon teh jurig teh batur salolat teh jurig mah taradaikeun salat naon teh ya cenah cek uing cek amang hari balecet weh ka garduh ngadak-ngadak eueuh di sepi di mana teh di garduh teh eueuh keneh astagfirullahaladzim eueuh geuning jurig teh geus mamawa duit eta jelema teh balik deui ka ajengan geuning eueuh jurig teh di garduh teh waktu salat maghrib teh kumaha ceuk ajengan lamun eueuh di mana di garduh jung anjeun ini ka gunung teang di ditu ngagunuk jurig teh di gunung belecet ka gunung barang nepi teh ka gunung janari tengah peuting pokna teh bahasana jurig uing rek mere duit ka maneh kaleuweung teh aya naon manusia make mere duit ka uing teh nadar di mana-mana anak uing cager tina geuringna rek mere duit ka ceuk jurig teh di gunung teh da aing mah teu butuh duit keur naon di aing mah Alfamart bawa deui ku maneh ngan mi HP bikeun ka sobat kaula. Saha sobat anjeun teh? Tah, sobat kaula teh ceuk jurig ye. Di mana-mana poe Jumat. Aya jelema anu ini pang paneurina balik pang. Eta teh dulur. Aya kitu Kang. Si belis ini ku initna setengah 12 ngajedognya di buruan kieu tah. Ari eta teh palaguan nempo imam ari imam mah nyaah ka makmum Kang imam mah apan imam mah rek asup ka masjid teh kudu ngamuru waktu naon khutbah kalau batu masjid teh lagi diturutan ku saha ku dulur juri inti pe beureun ku si amang teh intip poe Jumat teh boro-boro itu ieu meh ngintip nu mana sobat naon teh jurig teh intip na lawang panto ari pek teh borang terakhir Kang ditempo teh anu pang paneuri na asup ka masjid teh mitoha na deui pek teh wah cenah mitoha aing jeung dulur jurig teh can puguh cenah beuting balik mah paneuri anu eta teh ari pek teh balik deui ge pang naonana eta teh Kang pangeula na susul ka imahanana teh bapak naon uing teh nadar lamun anak uing cager rek mere duit ka jurig ceuk jurig mung da di aing mah eueuh Alfamart bikeun ka sobat jurig ceuk eta sobat caha atuh sobat jurig teh ceuk eta jurig di mana-mana jelema anu ini jumaah pang paneurina balik pang eta teh dulu geuning nu ditempo teh bapak itu batakal mereka maikeun jurig teh eta cirian Kang jurig teh eta anu sok init ka masjid pang paneurina balik pang heula heueuh da ari asup mah not hiji-hiji ari balik teh sereng panto masjid teh ya Allah ya akur di dia akur kitu Kang di mana-mana kitu teh urang uihkeun deui iman rukun iman anu kasabaraha kasalapan teh iman kana sorabu
Buah. Nomor ke-10 na punten di sawastana mah Kang di simkuring mah iman karena kekerenjedan panon rek naon cenah Kang leweh hayo he di ome naon teh panon teh da sieun akur jeung urang dieu akur tah geuneh lanan aya mah urang ngaji Kang geus kadinya ieu mah urang nyengharkeun heula geus setengah jam Kang bepen euy karek kitu. Alhamdulillah wa syukurillah kersana masjid nyalempet ieu kampung nyalempet ieu teh ngayakeun naon teh Kang mau muludan arim urang dieu muludan ti minggu kamarin atau ti babah heula ieu teh Kang sok muludan teh ti babah heula ari eusi na muludan naon Kang nah make hilap nya kana muludan teh hilap punten eusi na muludan naon Kang hehehe bade muludan di masjid teh udunan naon ari eusina muludan hor itu muludan teh nyaho eusi teu ngartieun nya eusina muludan teh punten Bapak eusina mah pangajian da lamun disebutkeun muludan moal disebutkeun rajaban moal disebutkeun syukuran cek Kang Pepen teh cek Mang Kang Peni teh urang ngayakeun muludan ger weh di dieu na beuh dengdut muludan lain Kang lain cek Kang Pepen teh urang ngayakeun syukuran ka Gusti Allah pentaan udunan ger weh di dieu na beuh jaipongan eta syukuran sanes atuh kapenek ku urang bahwa eusina muludan eusina rajaban eusina syukuran itu adalah pangajian Kang beda tempat beda ngaran eusina mah eta keneh ngayakeun muludan eusina pangajian ngayakeun rajaban eusina pangajian ngayakeun syukuran eusina mah pangajian eusina mah pos bulu punten bulu jadi dina sirah ngaon ngaranna Kang buuk bulu jadi dina ieu lur panon ngaranna naon halis bulu jadi hanapeun irung naon ngaranna bulu kumis bulu nama jadi dina gado bulu naon bulu no jadi dina dada bulu naon bulu nama tong eta mah tong disebut cilaka eta mah jadi dina ping-ping bulu naon ping-ping bulu nama jadi dina bitis bulu naon bitis kan eta tong disebut Kang cilaka ieu nah yang wae disebutkan eta tadi aing kuna nah atuh aya padilahna Pak Ustad aya ganjaranana aya buruhna ti Gusti Allah pangna urang ngayakeun pangaosan dawuhan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tong boroning kieu dariuk dinya wuduru fi majlisil ilmi hadirna kana tempat ilmu datang kana tempat ilmu hoirun leuwih halus min iya di alpi maridin ini mangalayan 1000 nu gering Kang hadir kana tempat cik urang dia pernah can ngalayan ngalongok 1000 nu gering Kang borora padahal cek Kanjeng Rasul saha jalma ngalongok hiji nu gering bakal nuturkeun ti wit jurut turun ti bumina masing-masing 70 malaikat yastagfiruna ila yaumal kiamah mang mentakeun hampura ka poe kiamah Kang bade ngalongok anu gering sok dipilihan sebelah teh nu beunghar riyab nu fakir mah auhan ge diantap sia badak ganjaran ngalong ngan dibandingkeun hadirna kana tempat ilmu mah ibu unggul keneh hadir kana tempat ilmu ngan aya di taripan ditinggalian di tengahna cenah lamun urang ngalongok nu gering Kang punten ulah ngadon barang hakan enyoh naon sababna di mana-mana jelema ngalongok anu gering hek barang tuang didinya mangka nu 70 malaikat teh moal tulus mang mentakeun hampurana Kang batur mah keur mah gering adon barang daang pomok ngurung dibawa balik mah jurig sugan mah manusia mah uwing ka Mang Pepen ya da teu gering Mang Pepen teh wajar ya hayang dibahanan oge da teu gering nun gering mah hayang dibahanan we Kang Pepen moal caduna ge hiji di atapan deui dina eta kalimat teh wa khairun
jeung leuwih halus min iya di alpi jana jatin tini mangalayan 1000 jana. Hedan eta ganjaran kana tolabul ilmi Kang. Sedangkeun cek Kanjeng Rasul saha-saha jalma nu ngalayan ka eta mayit ngan ngalayan teh ulah ngadon ngawarangkong. Oh sok ngawarangkong dia akur. Eta manu nyolatan teh ajengan paling alusna santrinya Kang. Ngajalet doge di kuburan. Aya rusuh Kang. Punten pas, punten Bapak. Nyolatan mayit mah sebahagian guru nerangkeun lamun urang sok sanaos teu mampu teu bisa babacana jarang pan maot mah nya. Kadang-kadang satahun sakali mata kese teu bisa teh ya. Milu jeung imam sok sanajan urang teu babacaan. Imam takbir milu, imam ruku milu. Sok ruku di dieu. Kaci di tarana. Cek Kanjeng Rasul punten Bapak di mana-mana jelema ngalayan kanu maot hek milu nyolatan ieu syarat. Milu nyolatan teu bisa ge milu Pak. Naon sababna? Dina kitab Al-Ihya upami teh sabaraha lepat lamun mayit eta disolatan ku 40 urang ngan syarat hiji eueuh anu musyrik. Mangka eta mayit bakal dihampura sadaya dosana Kang. Hiji. Tapi lamun ku 100 mah disolatan anak sok sanaos jalema teh musyrik atawa munafik insyaallah eta janten syafaat bakal dihampura eta mayit. Ari dieu sok loba tara. Tah sok ayeuna mah. Lamun urang hayang disolatan ku batur, urang oge kudu daek nyolatan batur. Matak ganjaranana teh tah milu nyolatan terus dugi katalkin Kang. Osok dikatalkin di dia. Osok ditalkinan osok. Osok disunakeun tara Kang. Tah lamun teu disunakeun mah da teu ngartieun masyarakatnya Kang. Nang kadang-kadang nu maca talkin kitu harti. Da sabenerna mah talkin teh Kang lain mamatahan mayit da geus paeh baturna puguh. Mamatahan nu harirup di dinya. Bahkan di jero kubur teh bakal kitu geuningan cenah dina eta talkin di antawisna marrobuka geuningan bakal ditanya ku malaikat saha pangeran anjeun wakul jawab ku manjeun lahu maka eta malaikat teh Allahu Rabbi bakal ditanya kitu teu bisa ngajawab di dagor pantang kurak di dinya teh. Cina uing mah rek diapalkeun punten Kang lain segi diapalkeun tapi jaga di alam kubur bakal dijawabna ku keimanan urang ku amaliyah urang anu hade Kang sok sana jadi apal-apal oke ke hari apal paguan japilus mah lapur Kang urang mah hayo hanya tak kalkah ngomongkeun mah tadi mah masih keneh anu tadi sok diomongkeun tarari mayit di dieu. Sok tingali Kang dina kitab Al-Ibda ida hadasa di mana-mana dicaritakeun al mayitu si mayit pan rupa-rupa mayit teh Kang aya dicaritakeun goreng aya caritakeun alusnya ada kumaha amaliyahna meureun pelebah di mah di mana-mana eta mayit teh dicaritakeun hade duh euy leungiteun ayeuna mah eueuh si anu teh biasana nama kana berjamaah hebat kana gotong royong oke kana pengajian datang baik mangka etah cirina mayit ahli surga Kang. Tapi sabalikna dicaritakeun eta mayit teh goreng patut alhamdulillah si eta teh modar ayeuna mah eueuh purah ngorowotan jagat teh eueuh aya anu kitu Kang. Aya alhamdulillah eta juri guates teh ayeuna aya di dieu juri guates Kang. Juri hanjuang batu pararinah si juri padahal cek katerangan eta anu sok minah-minah wates kagok da urang jeung dia mamawanieun man ahoda sibron man sabay jalma ahoda nyokot sibron sajengkal minal ardi tanah bat bigoiri hakin nyokot taneuh bigoiri hakin nu batur cek nama tuwi kohu ala unukihi bakal dikongkorongkeun dina punuk teh sab'i arodina 7 lapis bumi minanari tina neraka degekeun tah purah-purah minah watas ya
ngajaran mah pongkorongkeun seuneu tina ban eta karena punuh panas henteu ngajaran eta ieu deui jaga 7 naon 7 lapis tah lamun diomongkeun eta mayit teh goreng patut mangka eta mayit cirina mayit ahli cilaka Kang cik ukur diri urang hasib angpusakum ukur diri urang naha urang teh di mana digeletukeun maut dicana ku Gusti Allah teh naha dicaritakeun ku batur teh hade atawa goreng caritaan batur teh kitu tah Kang lamun dicaritakeun goreng eta mayit teh cirina mayit ahli naraka diantawisna tah urang wihkeun deui ganjaran ngalongok mayit teh punten ibu kirotani 2 keret mislu jabalil uhudi seperti gunung Uhud lah urang mah gunung beng-breng weh da anu can pernah umrohan maka dia itu pan bingung segari kumaha di gunung naon gunung Uhud tah diganyar ku Gusti Allah teh 2 gedeun seperti gunung beng-breng Kang lamun nyolatan mungkut teu dikatakeun ukur sijieun gunung lamun dugi katakeun 2 gunungan kitu nang ulah ngawangkong kaetaan teh ngalayan teh milu ka mana ka Masigit Kang sugane urang di solatan batur kitu nang pedah nu geus maot mah tara nyolatan ka urang licikna teh tara dikeun mayar ka urang eta mungkul lamun hayang mayar kudu ti heula urang tah urang wihkeun deui hadirna kana tempat ilmu mah datangna kana tempat ilmu mah khairun leuwih alus min iya di alfi janajatin ini mangalayan 1000 mayit alus keneh datang kana tempat ilmu 2 tah Kang nomor katilu di atapan deui saur Kanjeng Rasul wa khairun jeung leuwih alus min iya di alfi janajatin min ayu soliya alfa rokaatin ini mang salat sunat 1000 rakaat cik Bapak sadinten sawengi urang mampu 1000 rakaat salat sunat barora wajib ge nahap-nahapkeun maneh Kang wajib oge loba naon kaliwat urang mah aya hirup hayang barokahnya urang hayang barokah ari salat toba katingaleun tingali riwayat di zaman Nabi Musa alaihi salam sing jadi contoh keur urang punten Bapak di zaman Nabi Musa alaihi salam ngalangkung ka eta kampung barang ngalangkung ka eta kampung teh eta kampung Kang ningali parena harebat satona rarerne jelema na calalager ceuk urangna mah barokah weh eta kampung teh laun lami tilami deui Nabi Musa teh ngalangkung deui ka eta kampung barang ngalangkung teh ayeuna mah ingon-ingonna pararae jelemana ku corona parena bea ku beurit jeung piit aya di dieu piit Kang aya kos Agustus sing di sawah rame segala diterapkan Kang Agustus piit pan eta teh cek Nabi Musa tumaros ka urang dinya mang lamun amang teh mah pan baheula mah di dieu jelema teh calalager ayeuna mah ku corona pan baheula mah sasatuan teh tika harebat rarenei ayeuna mah menang pararae baheula mah pare hararebeat ayeuna mah ledis ku piit jeung beurit nah kunaon ieu teh mang jawab cek urang dinya punten Nabi Musa ieu kampung teh ieu tempat teh pernah aya jelema ngaliwat ka ieu kampung jelema anu cadu salat ngadon kuku mah liwat Kang lamun cicing di dieu mah anu tara naonana teh tara salatna teh cacak liwat Kang didinya kuku mah pikir we ku urang boa-boa atuhnya pare urang ledis ku beurit teh boa-boa panyakit tarurun ka urang teh boa-boa sasatuan teu barokah teh akibat aya jalema anu teu sok liwat ya tamah komo lamun naon mah Kang cicing mah didinya dengekeun
Mata cek Kanjeng Rasul mantaroka salatan wahidatan sajal ma anu ningakeun salat sawaktu tong loba-loba teh digodog ku Gusti Allah neraka jahanam teu lami 1000 tahun Kang. Sawaktu eta teh. Dengekeun. Aya di dia sok tara salat. Hah? Moal di dia mah kemal eueuh. Di dia mah eta. Hadirna kana tempat ilmu mah punten leuwih alus leuwih gining tinimbang salat sunat 1000 nang urang mampu moal Kang moal uing oge nu mangkumpul 1000 rakaat 2 rakaat ba'diyah oge tika getek yang caduk teh yang luncat-luncat wae ngan kapungkur aya Kang nu mampu salat sunat sadinten sawengi 1000 rakaat saha anu mampu teh jenenganna Siti Robiah matak sebahagian ulama rangkeun Siti Robiah teh sebahagian wali istri mampu Siti Robiah mah ngan ku solehah-solehana Siti Robiah punten ibu ciri na awewe anu soleh teh Siti Robiah nyirikeun di mana bade netepan sunat teh tarawaka netepan sunat di mana bade saum teh tarawaka gersaum bare naon heula tuh nyaros heula kanu janten carogena bade nganggo atawa moal osok ibu kitu acan hah cirina awewe nu soleh teh kitu ya malam Jumat teh naros ya teh naros kan dan jano tarawaka bobo naros heula aa bade nganggo ataripi moal osok kitu tara Bapak geus pamajikan uing kitu heeh saruana malahan mesebel deh Kang geus siap-siap balik eta teh liar teh minum irek heula ning Kang baheula pamajikan mah hoy irek teh geuning ibu ceuk barudak ayeuna mah 1 ronde terasa wajar 2 ronde terasa bergemetar 3 ronde sampai terasa dihajar 4 ronde sampai bijil pajar 5 ronde bener-bener kanyut pulang ajar kan gitu ceuk budak ayeuna mah eta sok Kang Pepen lamun urang geus eta ieu nya ngaceng geus ngabayang kadang-kadang keur salat teh teu puguh-puguh tahiyat teh miheula teh kanyut teh geus ngabayangkeun eta liar teh nyampak pamajikan mungkin rek dekeun sare mah Kang cadu nanana ge teh dekeun sare-sare ingat teh kan geus batuk ka itu ka dieu oge kitu gitu Kang Pepen kan utara ulin teh gadang aing ke garduh cenah geus ka garduh teh cenah kunaon Kang cenah teh pan malam sunat kabunuh kafir jadol teh pamajikan teh berang disetater cenah gajrog ge cenah Kang gajrog eta cirina awewe anu salihah mah ibu punten bade bobo teh sok nawisan hayang ibu janten ibu istri anu saleh hoyong bade atuhkeun mah nawisan bade ditawisan ke bapana insya Allah tong era bapak gitu tuh cek urang tanggung oge erek moal gitu itu erek moal bukakeun buru-buru itu lamun moal wing rek peureum mun erek op gitu nah deui apaan hayang jadi istri anu solihah punten solihah na Siti Robiah mah punten ibu tewantunen tewanian narikan suanten nu janten caroge nah cik ari urang wani teu narikan ka salaki nyangangang Kang mana awena Kang koing tuduhkeun nu mana nu sok nyangangang teh lalaki nanti kabegangnya Kang nyangangang rongsen teh kapasobari ari jadina rongsenan teh lain paru-paru lain naon banget pamajikan boloto pamajikan syaha nyangangang ponten ibu nu sok wani nyangangang wani polotot ka salaki tingali dina kitab Irsadul Ibad arba'atun minan nisa'i pinnar 4 golongan awewe ahli neraka nomor kahiji imro'atun badiyatul lisan awewe anu sok wani sungar sengor wani nyarekan wani dulak delek ka salekina raka sia bageanana dengekeun tarima ibu-ibu mata kelamun nyangor Pak
Eta bolotot teh ka salaki tah raka sia cek urang tanggung ge dina naon satu ibad gitu lamun teu percaya meuli kang kitabna lah asongkeun we nu bisaeun maca da moal cenah baca iku bapana bisi teu percaya sia kitu ka aing puguh teu bisa maca urang teh tah kitu baca iku sia kitu itu dengkeun sok polotot ka salaki komo geus mantog di Saudi aing sabal nanti ka laki teh gitu lalaki teh digieun kekeseun kang wani polotot pada cek Kanjeng Rasul pinar awewe ahli neraka osok polotot ibu tara cinta di surgaeun ya tah kajeng tara ngawadul ya hayang hareupeun masjid deka doraka na ge 2 kali kang disengek ku awewe ari lalaki repehe da sieun teu dibere kang hiji tah nomor kedua awewe ahli neraka teh diantawisna saur Kanjeng Rasul wamro'atun awewe istahrojat anu sok keluar pi baitiha ti imahna bi goiri idni jaujiha tanpa izin nu jadi salaki. Nah dengkeun tah osok bebeja rek ka warung tara cenah kang ka madrasah tara ka pasar wasok da butuh duit paling bebeja ka pasar direk minta naon minta duit kang tah dengkeun rek ka madrasah pawartos bisi salaki hayang leuheung aya doma di bibir kang kumaha lamun eueuh eta ya Allah ya Rabbana kudu bebeja naon sababna dina setiap lengkahna teh aya dina lanat Gusti Allah punten ibu eta erek bebejang ke mah engke insyaallah cicing bapak mah heula anak nanya ibu-ibu sabaraha ta ibu 2 teh cek ibu teh nang ka aing ceun heuh kenalan nomor katilu awewe ahli neraka teh diantaisna wamraatun awewe la ta'ala awe anu teu taat kanu janten salakina ibu punten di mana-mana caroge urang hayang heg ku urang ditolak punten urang ngalaksanakeun salat urang ngalaksanakeun ngamingu urang ngalaksanakeun sedekah urang ngalaksanakeun gotong royong moal ditarima ku Gusti Allah satungtung nu jadi salaki can ridho ibu tong asa bangga urang itu ieu ngalaksanakeun ibadah naon sababna tanpa ridho nu jadi salaki ibadah urang eueuh nanaonan kang di antawisna keukeuh eta lalakinya gagah kudu aya ridho nu janten salaki kecuali ditutup geus aya ridho nu jadi salaki neme kang ibadah urang ditampi ku Gusti Allah ta ibu berat aya hayang babari ridho Gusti Allah teh tanpa aya ridho nu janten calaki ta eta calaki mah peureum atuh eta dia sabaraha tah 3 nomor kaopat awewe ahli neraka teh diantawisna wamro'atun awewe anu sok kaluar ti imahna nemong orat kalalaki lain mah keunta ieu mah init ka pasar temong liang cadu kang anu katempo kelekna teh naon kang lekmong nu katempo eta nu genuk naon ngaranna mekmong gitu eta tah eta teh awewe ahli neraka nang timbul cek ibu teh Pak Ustad kumaha uing teh wani sugak segok ka salaki polotot ka salaki sunger sengor ka salaki teh da teu pernah dibejaan hukum-hukumna teu pernah dibejaan dalilna mangka punten Bapak lamun pamajikan urang wani nyentak ka urang lamun wani molotot ka urang tapi teu dipapatahan kudu janten salakina samemeh awena ngojay neraka teh lalaki heuna pang diheulakeun dengekeun aya pernah teh ibu dipapatahan ku carok ge
Hah? Henteu cenah ceuk kawena baduh. Lalakina heula. Punten Pak Ustad, uing teh ieu make baju soka teh mung ora, make calana merecet teh, nemong liang tai teh, ini ka pasar sugan pernah teu dipapatahan kudu jadi salaki, teu pernah digereh-gereh, buuk teu ditiung, teu digereh-gereh. Mangka samemeh awena anu dikojaikeun kana neraka punten bapak bapakna heula anu bakal dijongklokeun pangheulana kabayar can ibu tadi mah seuri babaw teh anjing teh malikan kaing naon sababna kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi setiap pemimpin bakal ditanya tentang kepemimpinanna Kang salakina heula da amanah saha teh pamajikan nitah ka pamajikan salat urang kudu salat contohan heula ku saha ku urang matak uring di pikiran Kang naon sababna Kanjeng Rasul kapungkur di etanan miwarang kitu dilaksanakeun ku masyarakat ku umatna miwarang kieu dilaksanakeun ku umatna naon sababna Kanjeng Rasul mah samemeh marentah teh ngalaksanakeun mantenna heula ari urang mah kudu bisa ngawangkong panlin urang mah anu ari urang henteu ta eta. Ayo orang mah kitu matak hese nerap ka saha teh ka masyarakat teh Kang kitu. Naon sababna sedengkeun urang diciptakeun di alam dunia, hirup di alam dunia teh ieu teh keur usaha ibadah urang teh di alam dunia teh ukur sakedeung nganyang di dunia teh usaha ieu teh bawaeun keur ka akhirat Kang. Punten pan di alam dunia teh Kang di mana idamatal mukminun di mana jelema mukmin maut Kang pertama malakatul maut bakal sumping pertama tina jalan baham ka dieu Kang malakatul maut cek Gusti Allah malakatul maut cabut ruhna si anu datang malaikat di mana Gusti abdi nyabut ruhna ieu jelema teh kumaha cek Gusti Allah malaikat cabut ruhna jalma mukmin teh tina jalan baham berang rek nyabut etah malakatul maut tina jalan baham Kang kaluar tina baham naon nu kaluar bakal ngahalangan kumaha cenah eta kaluar teh hiji di antawisna dikir bacaan Al-Qur'an sholawat kumaha ceuk eta dikir kumaha ceuk eta bacaan sholawat kumaha ceuk bacaan Al-Qur'an hei malakatul maut teu aya tempat teu aya jalan keur anjeun nyabut ruhna ieu jelema tina jalan baham naon sababna sabab bahamna ieu jelema waktu cagerna waktu di alam duniana baheulana sok wae dipake maca Al-Qur'an jeung sholawat Kang dihalangan erek nyabut ruh tina jalan naon teh jalan baham teh cik ari urang sapoe tadi weh loba ngomongkeun batur loba maca Al-Qur'an Kang nya loba iksa anu ngahalangan urang merenya Kang dia roro deh ku malaikat buru-buru merenya urang mah diantawisna unjukan deui ka Gusti Allah Gusti kami teh teu tiasa nyabut ruhna ieu jalma naon sababna tina bahamna aya nu ngahalangan dikir baca Al-Qur'an jeung shalawat jeung sajabana atuh ti mana Gusti kami nyabut ruhna ieu jalma kumaha ceuk Gusti Allah malaikat lamun anjeun teu mampu nyabut ruhna ieu jalma tina jalan baham cabut ku anjeun ruhna jalan soca berang rek nyabut deui eta ruhna jalan soca Kang ngahalangan eta tina soca teh naon nu ngahalangan socana sok ditempokeun jalan kana kamangiwan osok di dieu ngamingu Kang osok ragam reyek di dieu Kang alhamdulillah tina 100 nu datang saberhiji da ada di uing mah Kang jalema teh dia digoroan kana naon mah kana ngamingu punten ibu digoroan kana ngamingu disampur ku babaturana ku tetanggana mang urang ngamingu ibu urang ngamingu alah nyeri naon nyeri tuur nyeri cangkeng ini weh anu nyampur balap si tangkurak maka sawah eta teh aya nu dia kitu padahal punten cek Kanjeng Rasul engke di poe kiamah teh gini dina surat Al-Jaljalah yauma idin yasdurun nasu astatal yawma a'malihim yauma idin dina hiji poe yasdurun nasu manusia bakal keluar
astatan rupa-rupa naon teh rupa-rupa liyurau a'malihim geus ningali amal-amalna pribadi Kang. Waktu di alam dunia nama lumpat oge tarik. Nah di poe kiamah menang ingkrud-ingkrudan kumaha ditanya ku eta ku malaikat teh euy mang kunaon maneh teh baheula mah geuningan waktu lempang di alam dunia teh jagjag nah ayeuna mah di poe kiamah menang ingkrud-ingkrudan kitu uing teh ieu teh mata engkor teh waktu di alam dunia teh diajak gotong royong mah diajak berjamaah pepengkoran waktu di alam dunia teh tasya teh hayang pengkor kitu di poe kiamah nu kitu teh. Amang geuning waktu di alam dunia mah amang teh naon panon teh ningali nah ayeuna meunang loloh apa-apayan di poe kiamah uing teh waktu di alam dunia teh diajak ku batur itu ieu diajak maca Al-Qur'an dipeuremkeun wae majar nyeri panon tah ke di poe kiamah didohirkeun Kang panon urang bakal dilolongkeun di antawisna mata geuningan cenah ceuk dina Al-Qur'an ngingan ulah ika kal an'am di mana-mana jelema geus teu ngadenge ajakan kiai geus teu ngadenge ajakan ajengan ulah ika kal an'am manehna kawasato balhum adallu minal bahaim balik taleuwih atah adol tinimbang sato Kang lamun urang geus ngajauhan ti para kiai ajengan urang dieu nyaah ka ajengan Kang nyaah naon nyaah naon nyah mere hayang nama si jurig mah menta ka saha teh kahajengan teh Kang leuheung padahal di uing mah kadang-kadang komo usum panen ngarentang ajengan teh dipeunetkeun naon teh panto teh siga ajengan rek menta naon Kang menta zakat aya nu kitu Kang nu mana ieu teh ya Allah ya Rabbana padahal punten Kang ieu mah kuresepna ningali kana man nadoro ila wajhil alimi man sahabai jalma nadoro ningali ila wajhil alimi kana raraina alim papariha ngan ningali teh resep bunga teh ningali sahararai alim teh khalaqallahu min tilka nadrati Gusti Allah bakal nyiptakeun min tilka nadrati tina eta tinggalian teh malakan hiji malaikat yastagfiruna anu bakal mangpentakeun hampura ila yaumil kiamah dugi ka poe kiamah Kang wah kudu bunga cik bunga nempo awewe geulis nempo kiai awewe geulis mulyakeun hormat saha kiai teh ulah sasalaman kos ka tukang macul jurig ka saha teh kajengan cik atuh cium tangan teh nya ciri peng hormatan diganyar ngahormat ka kiai kantena ieu mah liwat hareupeun kiai kos liwat hareupeun tukang macul si jurig mah kalencad liwat hareupeun saha teh ajengan pada cek Kanjeng Rasul man akroma aliman faqad akromani wa man akromani faqad akramallah wa man akramallahu fil jannah man sahabai jalma akroma ngamuyakeun ngahargaan ngahormat aliman kaajengan faqad akromani cek Kanjeng Rasul sarua jeung ngamuyakeun ka kami wa man akromani sahabai jalma anu ngamuyakeun ka kami faqad akramallah sarua jeung ngamuyakeun ka Allah wa man akramallah sajalma anu ngamuyakeun ka Allah fil jannah bagiana surga Kang kitu ngahormat ka saha teh kajengan teh ka kiai teh ari ka hancip tika doyong sia mah ari ka kiai aya weuh man akroma hancipan faqad akromani aya weuh kitu wah atau kanu beunghar mah nya nu cium tangan nekeun saha-saha bae jalma anu cium tangan kanu beunghar ku sabab ka beungharanana era urang teh risi kanu beunghar mah mangka etah jalma geus dicabut saparapat kaimanana Kang nengekeun dah geus dicirina jalma geus dicabut keimanana lamun ngahormat ka kana ka beungharanana beda jeung ngahormat ka saha ka kiai ari ka kiai miskin fakir leuh salamana kitu hayang mah kiai nu nyium tanganana teh nya kitu ngahina ka kiai tong nempo kana kaayaanana Kang tempo mah kana ka muanana tong ngahina ka cek Kanjeng Rasul man ahana aliman faqad ahani wa man ahani faqad ahanallah wa man ahanallah dakholanar man sahabai jalma ahana ngahina
aliman kaajengan pakod ahani cek Kanjeng Rasul sarua jeung ngahina ka kami waman ahani sahajama anu ngahina ka kami pakod ahanallah sarua jeung ngahina ka Allah waman ahanallah sahajama anu ngahina ka Gusti Allah daholan nar asup neraka sia dengekeun. Nah kaajengan tong ditempo ka dunya anana tempo ka ilmu anana Kang itu iya ngahina kaajengan teu boga rek paeh maka saha datangna kaajengan canari tengah peuting caduk pareng dibere sama kurut deh kah nah jaskeun nonglad geuning kadang-kadang eta lain nu dewek ieu mah lain ieu mung acan deh tinu maot itu Kang can perah nu maot mere jas can eta nu hirup mereka eta dengan tanggalkeun ajengan paling burang bere nya Kang geus maot mere ge sama butut ku ajengan teh pangul we ka imahna teh ceuk pamajikanna teh kunaon eta digugubug ka dieu sama butut ge aing mah sieun kuno kitu teh pangul deui ku ajengan ka masjid bawa amparkeun di masjid ceuk di masjid teh deui jelema teh armungeun ka masjid teh sieuneun ku samak naon samak butut gobog ge kagaduh pake garap leh kadinya sugan nya ingat kaajengan paling geus maot nya Kang geus maot leuheung lu diingat di geus maot we gede Kang eta erek di dieu ngahormat kaajengan Kang erek heudapun insyaallah di dieu mah masyarakat nyalempet ieu mah masyarakat turut pan masyarakat teh rupa-rupa Kang hiji aya masyarakat turut aya kadua masyarakat hitut nomor katilu aya masyarakat teh masyarakat kanyut nu kumaha masyarakat turut dipenta udunan muludan siap urang dia mah sabaraha di dia udunan Kang sabaraha 100 edan kali sabaraha Mang Pen 130 badag aing aing ari udunan 130 kaajengan lepet kajeng salah di Kang ingat uing hanas babantrak ngaji pada ieu mah ngabe etanan ngadongeng Kang hanas babantrak kieu uing teh ngaji wah cuk nu ngawinkeun ieu dinu kawin dinu muludan kieu ngawinkeun yang sing tarik Kang sing tarik siap cek aing teh badag meureun amplopna barang balik teh Kang celek ketek 20.000 anjing jeung aing teh ieu sedengkeun ojeg 100.000 Kang nomok uing gitu ya mata Kang Pepen tempuhan deui bisa salah mikeun aing cilaka rek ditanyakeun deui pan kumaha Kang ripuh lin eta tah masyarakat turut mah diajak salat berjamaah oke osok di berjamaah Kang anu osok diajak gotong royong oke diajak itu ieu oke tah nu kitu mah ngaranna teh masyarakat turut ngan insyaallah sim kuring alus sangka ka urang dia mah kalebetkeun masyarakat anu turut aya deui nomor kadua masyarakat teh masyarakat hitut cik ari nu hitut sungut atau bujur Kang bujur ari nu hitut bujur anu era beungeut atau bujur beungeut eta teh keur saha keur masyarakat nu sok ngagoreng-goreng anu sok ngahina kaajengan Kang eta teh dengekeun tah ayo he ngagoreng saha ajengan serba salah saha teh ajengan teh kitu mata kuing marek dibelaan ajengan teh sok sebel ajengan jauh ngadongak gepek ajengan deukeut lah kos teu karasa kitu kuing mah hayang dibantuan ku ajengan naon teh jauh teh ayo he ngagoreng-goreng ajengan tah di mana-mana aya masyarakat kitu aranan sinaon si hitut nomor katilu mah aya masyarakat teh masyarakat kanyut nu kumaha ari kanyut punten Bapak ari Bapak osok macul ka sawah osok lamun urang init ka sawah tingalikeun leungeun diulangkeun suku dijejekeun panon ditempokeun ari kanyut naon gawena Kang guang gawi ngacinoton komo kapanasan malin eta teh keur saha keur masyarakat batur mah salat berjamaah si eta mah cing di imah aranan sinaon batur mah udunan muludan pagede-gede si eta mah celek ketek teh dipente 130 mere 20 bari gegeran aranan si
Batur mah rabang mingguan si eta mah buloto teh nempo TV eta teh aranan si aya nu kitu. Loba si kanyut di dieu teh nya. Nu kitu teh ngaranna masyarakat kanyut gitu menang moal eueuh di dieu mah moal gitu. Di dieu mah moal eueuh. Tah urang uihkeun deui kana julun nu tadi Kang, malaikat rek nyabut ruhna eta jalmi teh tina jalan soca ngantina soca aya nu ngahalangan nyaeta socana teh loba keneh ditempokeun ka rarai ajengan, loba ditempokeun kana Al-Qur'an, ditempokeun kana jalan ibadah cik ari urang sapoe tadi. Nah loba ditempokeun kana Quran, loba kana TV Kang. Kana HP urang mah nya ditempokeun di haram jadol nih urang mah berenya Kang. Sing rumah sae urang mah gitu naon atuh urang nu ngahalangannya Kang. Eta mah gitu. Unjukan deui malaikat ka Gusti Allah. Gusti geuning kami teh tiasa nyambut ruhna ieu jalma jalan soca. Kumaha ceuk Gusti Allah cabut ruhna ieu jalma teh malaikat tina jalan cepilna. Berang rek nyabut eta ruh tina jalan cepilna kaluar eta tina cepil. Naon nu kaluar cepilna sok dipake ngadangukeun kana adan. Sok didengekeun kana adan. Sok lamun urang keur ngadengekeun TV atawa keur eta sok eureun. Eureun naon? Eureun salat. Tah hese keneh aya nu ngahalangan berecet diunjukkan eta malaikat kaluhur. Kumaha ceuk Gusti Allah? Malaikat hese keneh jalan cepil cabut tina jalan pananganna. Berang rek nyabut Kang jalan panangan. Aya deui nu ngahalangan. Naon nu ngahalangan? Nomor kahiji bab sedekah. Ngahalangan tanu sedekahkeun 130.000 kurang teh tah badag. Oh cenah Kang Pepen geuning kaluar tina panangan Kang Pepen teh naon sodako nang gede leutik mah wah walah merenya nu ngahalangan teh lamun gede meureun gede ngahalangan anu leutik deui aya deui nu ngahalangan ti zaman sodako sok dicabakeun kana sirahna budak yatim. Sok nyabak sirah budak yatim Kang. Sok nang dibere duit tara ulah ukur dicabak Kang Nah di mana-mana berang berek ka budak yatim tos eta teh usapanonna sirahna teh tangke teh bakal jadi saksi eta teh Kang, bakal jadi jaminan keur urang di poe kiamah teh eta. Bakal hese malaikat nyebut naonna teh ruh tina jalan pananganna. Kang kaliwatan teuing ya. Balik deui unjukan ka Gusti Allah. Gusti kami teh hese nyambut ruhna ieu jalma tina jalan panangan. Sabab dina panangan aya nu ngahalangan. Naon nu ngahalangan teh? Sabab pananganna sok dipake gotong royong, sok dipake ibadah, sok dipake sedekah, jeung sajabana pake ibadah ka Gusti Allah. Gusti kami hese nyambut ruhna ieu jalma. Kumaha ceuk Gusti Allah cabut ruhna malaikat etah jalma teh tina jalan sampeanana berang rek nyabut etah malaikat tina sampeanana kaluar etah tina sampean. Naon nu kaluar bakal jadi ciri Kang. Oh ieu sampean teh sok dipake tolabul ilmi dilengkahkeun kana tolabul ilmi bakal kaluar jadi saksi. Bagja Kang tolabul ilmi mah geuningannya diantawisna nama ngalengkahkeun dua sampean Kang gufiro qobla ayah tua bakal dihampura ku Gusti Allah samemeh ngajagangkeun dua sampean panggede-gede kartolabul ilmi mah Kang rek ngarti jeung teu ngarti nama urusan Gusti Allah ngan urang mah ku initna Kang geus dihampura dosa urang. Mudah-mudahan ya Allah ieu urang init kana tempat ieu teh sing muruluk dosa urangnya. Amin amin ya Allah ya rabbal. Balik deui unjukan ka Gusti Allah. Gusti kami teu tiasa nyabut ruhna ieu jalma tina jalan sampean. Kedah ti mana atuh abdi teh Gusti? Kumaha ceuk Gusti Allah? Tulis dina dampal leungeun anjeun malaikat, tuliskeun jenengan kami tempokeun kaendahan surga, kaginingan surga dina dampal leungeun anjeun. Tingalikeun Kang eta matak mayit geuningannya nuju sakaratul maut
kadang-kadang aya nu jiga bunga Kang naon eta teh geus ditempokeun kabungahan surga kadang-kadang aya nu muringis geuning nya Kang puringis eta teh geus ditempokeun siksa neraka mata cirina jalma anu bagja mah cenah di mana waktu sakaratul maut malikna ka belah katuhu Kang lamun picilakaeun mah ka belah kenca tah tidinya teh langsung eta ruh ditempokeun kabungahan surga eta ruh langsung keluar teu karaos tina genggerong urang teh langsung dicana ka surga ari geus maot mah geus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.